Ibu bapak sadayana nu dianti tiba hari nu didago tiba reto kersana bapak ustadna nagerhana parantos aya di payuneun kurang sadayana kalayan supados teu nyontang kana waktos kersana bapak ustad supados saluasa luluasana ngadugikeun tausiah kusim kuring watros dihaturkeun ka mantena. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarining kolbu tarate hate malati ati. Dibubuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajajat dina angen nyapukeun riya jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nukumaki dina ati sanubari. Dipiring ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin cilun cat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah seja husu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu Maha Suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu Maha Kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur palipurna. Nyatana al-Islam nu ku urang dipika cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur. Nu maha ngatur dihanap mewah di luhur mikanya kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun figura-figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat nu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat. Ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekel sunnah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana. Teu ungut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan. Para asatid asatidah, kori koriah, mubalik mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, nukusim kuring dipi hormat, guruaneun pikeun sim kuring. Ais pangampih pupuh lemur, tikawit bapak kades, kadus, RW, RT, BPD, lebe tur LPMD. Nuran cage kana gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB. Anu hormateun sim kuring. Ibu mewah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep dengdeng papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Dina saat nu ayeuna dina wanci nu kiwari ngariung urang sadaya di ieu tempat gaduh maksud nu dituju boga maksad nu diseja cenah ceuk beja ieu terek pangaosan. Moga-moga pangaosan sing sae pangaosna mugia pangajian sing alus pangajenna. Ilmu panemuna jampe pamakena aji pamatrina sing katungkap katengkep katangkep miwah katungkup ku urang sadaya amin ya robbal alamin. Hadirin kaum muslimin hamba-hamba Allah rahimakumullah. Lamun ibu meuli pulpen pasti keur nulis. Lamun meser jam pasti keur nuduhkeun waktu.
Lamun nu dagang pasti hayang untung, nu tani pasti hayang hasil. Tah ari ibu pangaosan hayang naon? Habis hayang panggih jeung urang. Cek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu. Maka geura tanyakeun ka ustad nu deukeut naon gunana ilmu. Jawabanana al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan tapi naha kanyataan urang boga ilmu tapi hirup paroek wae. Kabeh ge arapal ilmu tahajud tapi naha unggal peuting hees wae. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha fakir miskin diantep wae. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea wa tasimu bihablillahi jami'a tapi naha ustad ge sok pahereng wae. Ibu oge ararapal ka salaki kudu hormat tapi naha duit leutik baeud wae. Berarti lain urang nu teu boga ilmu nu puguh mah can jadi oncor tina eta ilmu. Sabab saha atuh jalma nu bakal menang kacak-celakan ku ilmu? Jawabanana hiji, lain jelema nu sakola luhur. Da loba jelema sakola luhur ai punten eueuh kabisa. Nah ari kolot baheula teu sakola-sakola acan tapi punten nepi ka rengkuh. Eta nu ngaran ilmu. Keur mah hirup bodo katambah saban geureuh ka batur, bodo wae nganyerikeun batur. Komo ku Allah dititipan ilmu, jelema nu kotor hate keur mah bodo nganyerikeun batur. Komo lamun dibere pinter moal teu ngaleyak batur. Matak jawaban hakikatna mah hate hirup manusia mah. Da harta ge sarua kunaon harta teu euteup di awak urang, boa-boa hate keur mah hirup sangsara katambah tudang-tuding wae ka batur. Batur beunghar dituding nyegik. Batur beunghar majarkeun nuyul. Lamun harta euteup di jelema nu kotor hate hampura sangsara wae nganyerikeun batur komo beunghar moal teu adigung ku pangaboga. Jadi Allah Maha Uninga saha nu rek kaeunteupan ku eta sagala rupa. Matak nu ngaran hirup omean mata hate dan omean awak mah babari. Ibu hayang geulis babari tinggal meuli we skincare. Beungeut bodas da punduk marenge. Geblus karena bab rumah tangga skincare kebedak dengan sangu henteu beungeut bodas awak begung. TBC we ka ituna teh. Da hakikatna mah urusan manusia mah urusan hate. Harga diri manusia lainna ayana harta, lainna pangkat, lainna jabatan, lain dina ilmu, lainna kadudukan. Harga diri manusia mah gumantung eusi hate. Nah da awak ibu teh ku teri ge eleh. Kali-kali mah ibu ngareneng jeung teri bangke teri 25.000. Coba sagelis-gelisna ibu mau teuneun di pasar da eueuh nu meuli. Matak manusia mah alusna hate hakikat hirup mah. Da hirup manusia mah ukur disebut. Nah hama kejeung kudu legek disebut. Nana gerhana cek batur ustad kiai ajengan kuring nolak mung disebut ustad, kuring nolak mung disebut kiai. Nah sok sieun teu akur jeung pagawean hanas disebut ustad ai pagawean pasea. Nah kudu kitu tad. Aduh. Kuring disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan hoream. Nah era sok sieun teu akur jeung kalakuan. Matak hirup manusia mah be aja we, biasa we teu kudu riweuh. Well nya naon atuh tugas ustad kiai ajengan yuk urang bawa kana gawena warasatul anbiya pewaris para nabi. Na teu era urang disebut pewaris para nabi ai kalakuan can beres-beres. Apa nabi mah ngawariskeun tahajud unggal peuting bareuh sampean ladang tahajud. Hayu urang ngacung ustad mana nu bareuh sampean ladang tahajud. Lamun mah di Tasik aya nu bareuh sampean kuring yakin lain tahajud eta mah asam urat. Nabi ngawariskeun ilmu bager. Ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk, lauk disayeur dibikeun. Nana gerhana boga jam penta ku ibu dibikeun moal. Eta ibu teh suudon. Da ieu mah jigana beuki lila ceramah beuki garade dosa. Pan ieu teh keur memeres hate. Da ibu ge sarua boga barang anu alus dipenta ku kuring dibikeun moal. Sesama jelema pedit tong sok silih omongkeun. Kuring ngadamel balong luhurna saung nurutan urang Tasik gebro we 2 kintal nepi ka detik ayeuna hoream kaunggahan ku kades-kades teh
Nah pagawean kades dararatang tad cenah akang rek silaturahmi da lain silaturahmi nguseup akhirna teh urang nu melakna si itu anu untungna nepi ka detik ayeuna horea melakan deui da. Apa nabi mah segala rupa perkara anu dipenta pasti dibikeun heueuh nabi. Ayeuna nagerhana lain nabi, lain wali, lain ulama, lain ustad, lain ajengan. Kuring mah manusia biasa, matak ngomong ge ngomong biasa, baju ge baju biasa, calana ge calana biasa, lantaran kuring simbol hirup manusia biasa, lain manusia luar biasa. Well. Matak biasa-biasa we. Ya ngomong ge di Tasik kusuna we. Teu hayang ku Indonesia. Ai urang mapan cicing di kampung ai ngomong ka budak teh bahasa Indonesia, awas jangan main sisi balong nanti tiga jebur pan teu ecreug teh. Awas jangan main sisi solokan palid keh kurumuy akina ti kota weh cucuk kakek dicari-cari gok di dieu begitu balik. Nah atuh nagerhana teh ceramah ku bahasa Arab kuring sadar urang Tasik ge da urang Tasik Jawa Barat dibawa ku bahasa Arab ibu lieur abdi jangar. Pecahkan ku Inggris in the name of Allah the merciful the compassionate ngartos teh. Boro-boro ibu urang ge meunang ngapalkeun saja jalan jeung teu bisa dibalikan deui. Matak ieu tah nepikeun agama teh kudu berdasarkan budayana masing-masing. Sacarana, sacirina. Nah atuna nagerhana beda ti batur teu beda ukur wujudna, ukur bentukna, ukur jirimna, ukur jenisna. Hatena mah Islam keneh. Sarua toong we ku ibu sampe nu hiji jadi gegetuk, nu hiji jadi comro, nu hiji jadi misro, nu hiji jadi peuyeum. Tong pasea comro jeung peuyeum lapar tuluy ancur heueuh kumaha atuh hakan gumantung sapangabeuki. Da dibalikeun mah sampe keneh sampe. Tuh toong ku ibu dapuran awi tuar bawa ka imah jadi pipiti, jadi ayakan, jadi nyiru, jadi boboko, jadi asepan, sok gerak cicing dina tugas masing-masing. Anger dibalikeun mah awi keneh awi rek NU, rek Persis, rek Muhammadiyah, rek Jamaah Tabligh balikeun geura sok anu sarua Islam keneh Islam. Nah mah jeung kudu pasea. Well. Dah hakikat nu ngaran hirup mah hampura. Anu sok jadi pasea teh naon lain tiung nu saragam, lain baju nu saragam, tah hate nu teu pati saragam. Mata keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam. Da tiung bisa dibeli, baju bisa dibeli, tah nyaragamkeun eusi hate nu hese mah. Matak nu ngaran hirup saragamkeun eusi hate, nyaah ka miskin kabeh, nyaah ka yatim kabeh, nulung nu butuh kabeh, nalang nu susah kabeh. Cobaan ku ibu bener teh ceramah teh demi Allah. Heuh atuh geus we ayeuna mah urang usul kanu hajat amplopna tong dibikeun urang bagikeun ka budak yatim kumaha ceuk kuring tong kitu. Nah butuh. Tu geuning matak lamun deuk dibawa kana kacamata ilmu saha manusia di alam dunia nu geus boga ilmu eueuh. Da ilmu mah cicingna ge dina tilu, hijina qalbi, dua qauli, tilu fi'li. Qalbi eusi hate, dua qauli ucapan, tilu fi'li pagawean. Tah jelema nu boga ilmu mah bakal katempo eusi hatena, bakal katempo omonganana, bakal katempo tingkah lakuna. Ayeuna ibu ngupingkeun ceramah kuring, karek ngadenge ceramah can nempo aslina. Matak cek ilmu kolot nu kuring-kuringan di jero kurung teh korong geuning. Heuh korong leutik rujit min cinit tapi pika geuleuheun dangdan setekar kebek make up dipake blas on ongkoh nongtot tina irung da tetangga sudi ngadeuketan deuk tahajud unggal peuting deuk duha unggal poe Quran katalar hadis ka aji sedekah mineng muncul penyakit ria da beak pahalana kunaon ku bebengok ria tah nu paling paur mah urang tahajud teu pati duha henteu asa kapuji ti bareto dipika deuk nyieun tahajud ge OTW tahajud pika rujiteun sia teh dek init pangaosan gamlengkeun kongkorong hareudang anting ongkos inglidkeun tiung ka tukang teu ke kuping Pak Ustad. Nah hatina anting jadi bonge jelema teh golang teh dieu nepi ka dieu gigi beurig hayu urang ngaos nanaonan kikituan pangbalikan mah sarua gedong sigrong mobil mewah sawalega balik mah sarua
gedong sigrong kanu nyereng kedong, sawah lega dikubur di sawah batur, mobil mewah anger dianterkeun mah ku pasaran, matak jelema beunghar anu alus, alusan hate ngarah bager ku beungharna, jelema sangsara alusan hate ngarah sabar dina kasangsaraanana. Weh. Geuleuh atuh da. Heeh nya. Kadua nu kuring-kuringan di jero kurung, karung. Pira kadar ngomongkeun korong jeung karung. Karung, ai karung wadah runtah. Saha eta nu jadi wadah runtah? Ustad teh wadah runtah. Nu kitu nu kieu nu resep nu ngewa nu geuleuh nu rujit nu cua. Sok oncoran da urang mah nyekelan agama, ai agama teh keur oncor sararea. Ulah pilihan hirup, pedah amplop gede, lila ceramahna, amplop leutik 5 menit, mantog. Tong kitu da agama mah teu pacantel jeung urusan dunia. Matak jawaban nu paling pasti innallaha ma'ana, saestuna Allah babarengan jeung urang. Tak kuring can percaya nepi ka detek ejeuna ieu pangaosan nah jeung Allah nyao. Isuk ayakeun deui pangajian nu ceramahna kudu ustad setempat, mungkin teu jamaah ribuan jiga ayeuna. Heuh kajawab berarti ieu pangajian lain jeung Allah, jeung naon atuh panasaran jeung jelema nu na TikTok. Wah Allah teh geuning Pak. Nana gerhana ceramah na jeung Allah nyao ulem deui tahun hareup tong di bensinan sapeser-peser acan datang moal geus udon deui beresan hate lamun kuring ceramah teu dibayar tuluy kuring teu datang geus catet ku ibu berarti nana gerhana ceramahna lain jeung Allah jeung duit. Matak jawaban innallaha ma'ana lain enteng berat sabab Allah kudu bareng jeung urang maka simbol kolot baheula mun ceuk ilmu mantek disebut majaj, lamun ceuk urang Sunda disebut simbol, lamun ceuk jelema pinter disebut falsafah. Nolol we kolot baheula nyiptakeun wayang, tah wayang teh falsafah hirupna manusia. Kurumuy geuning Semar, kuncung Semar 88, maka jelema nu alus teh uteuk tongo olang taga roh pati gogodongan bakal cicing dina sifat-sifatna pangeran. Mun Allah boga sifat Rahman jeung Rahim bakal muncul tina awak ibu sifat welasan, asihan, jeung dedeuhan. Lol budak tetangga dagang comro nongtot leho meuli moal. Nama ke jeung moal. Berarti ibu mah lalajo leho. Lain nempo comro. Pana awak ibu teh aya kagorengan, na awak bapa aya kagorengan, na awak sararea aya kagorengan. Allah Rahman Rahim nutupan kagorengan manusia, tapi naha ari manusia bet mukakeun aib manusia. Tinggal nanya mana makhluk Allah teh. Lamun bener urang hamba Allah, makhluk Allah kudu kasifatan ku Gusti Allah. Pan kanyataan mah Allah menutupan aib ibu, nutupan aib kuring, nutupan kagorengan bapak, tapi naha manusia silih cokelan karena kagorengan. Makhluk saha eta? Aduh. Gus Miftah sajam setengah ceramahna kacaletot samenit da jelema teh apalna teh nu samenit atuh. Berarti urang teh apal kana titik warna hideung hiji teu apal warna bodas nu lainna. Kertas warna bodas aya titik warna hiji, tong sok lalajo titikna gara tempo mah warna bodas nu lainna. Setiap jelema bener pernah salah, setiap jelema salah ge pernah bener, tong sok lalajo kasalahan batur da urang ge osok salah jiga batur. Waduh. Koprok, buah nu koprokna nu kitu teh. Hirup manusia mah disebut ajwaja. Papasangan, langit, bumi, luhur, handap, alus, goreng, bener, salah, daek, kedul, awewe, lalaki, entong anti dengan perbedaan. Da Allah nyiptakeun hirup teh ku beda. Ibu salaki jeung pamajikan pan beda, lalaki mah kumisan jeung janggotan, pan ibu mah eueuh kumis, eueuh janggot. Matak lalaki tugasna ngakal, ibu ngarasakeun kana kacape salaki, tah eta teh tugas. Ku silih hargaan salaki jeung pamajikan dihijikeun 7 tahun borosot cipejuh. Coba engke mah lalaki jeung lalaki hijikeun paling bijil anak ucing. Matak tong anti dengan perbedaan. Lalaki kumisan janggotan, matak lalaki mah teu boga hak buat baeud. Matak lamun di dieu aya lalaki kumis badag sok baeud dirok isuk deui. Nah lalaki mah teu boga hak buat baeud, ngakal. Mun pamajikan baeud wajar. Kumis eueuh janggot eueuh baeud pan jiga jeruk deuk bitu. Coba lalaki baeud kumis panjang janggot panjang baeud da jiga lele useupeun.
mata kurang mas sebagai lalaki narimakeun diuji ku nu ngaran awewe baeud sapa majikan tong miluan baeud lalaki kunaon mah baeud eueuh beas hayu urang baeud duaan ngadon paeh lalaki mau kudu mikir aya naon pamajikan beud baeud tanya awak urang boa-boa aya kesalahan di awak urang toong padaringan geus kosong meujeul pamajikan baeud toong lipstik geus dicokelan ku bilik meujeul pamajikan baeud meujeul wedak geus dekok tengahna meujeul pamajikan baeud cokot dompetna gulak-gilek ukur 10.000 meujeul pamajikan baeud cabut duit 2 juta asongkeun kana gadon ukur baeud langsung ngagabrug lain ta tadi tuh solusi hirup Pak bener bener jeung salahna daek jeung kedulna alus jeung gorengna milik urang nah aya jelema nu bener saumur umur nyao Allah kabeh ge bener salah pada boga alus goreng pada boga nah nagerhana osok bener keur ngeureuyeuh osok salah mineng palebah mana minengna apan ceramah teh unggal peuting lamun nerangkeun tahajud teh pepolotot ka batur tahajud yu toong ka Bandung nu ngomong tahajud hees aslina mah tah kesalahan paling gede Pak lamun nerangkeun sodako make dalil ngarah batur percaya innamal sodako talil fuqara sarodako yen sodako teh mage rezeki nu geus aya ngulum rezeki nu can aya tong keung sangsara lantaran sodako ibu teh kapangaruhan ku omongan kuring teh isuk masjid kasumbang yatim kabere fakir miskin katulungan geura tanya nana gerhana peuting ieu ge lain sodako naon atuh ngadudut ladang sodako saha nu bakal sodako nu hajat dan kita bubar teh langsung juk muda punten cenah ieu mah kagegelan heueuh dek ditampa setengah culang cileung daerah jamret geuwat tuh geuning urang teh ilmu teh karek bisa dina biwir can katempo dina gawe bener matak nu ngaranna hirup pek silih ajena ulah ngarep-ngarep urang di ajenan batur ai urang teu bisa ngajenan batur tong ngarap-ngarap urang dihargaan batur ai urang teu bisa ngahargaan batur ulah ngarap-ngarap urang dihormat batur ari urang teu bisa ngahormat batur matak jelema nu alusna mah nu bisa jelema teh jelema nu bisa silih hargaan jeung batur nah da Islam teh butuh ku batur bener matak lamun aya nu beunghar teu akur jeung nu miskin toong si miskin jasana gede aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyieun kuburan aya nu maot pangheulana tahlilan aya nu maot pangheulana nyolatan aya nu maot pangheulana nyokot pasaran si miskin matak lamun di dieu nu ngariung ieu aya jelema beunghar pedit ka nu miskin kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna mangga nyieun kuburan sorangan manusia butuh ku batur ulah coba-coba goreng jeung batur matak metode Islam baheula teu akur jeung ayeuna ngaliwatan naon kolot baheula nepikeun Islam ngaliwatan 5 rupa silib sindir siloka sasmita seni silib bahasa nyumput nyai tong cicing nalawang panto bisi nontot jodoh kolot baheula mah tara pernah cicing nalawang panto lain apaleun nontot jodoh ngan ngahalangan nu ngaliwat coba budak ayeuna nyai tong cicing nalawang panto bisi nontot jodoh ngadon nyegag iraha mamah panto baremi jeung jodoh lol magrib kolot baheula mah nyai tong kaluar ti mageus magrib sieun sanekala nyirekem we budak parawan teh jeung inungna jeung bapana da keung ku sanekala bari panggih ge henteu coba budak ayeuna nyai tong kaluar ti mageus magrib sieun sanekala kadiekeun mamah sanekala cekek ku aing ayeuna ku sabab budak ayeuna teh sieun ku sanekala pelenung beuteungna eueuh bapaan ta eta bebengok sanekala teh tah silib kadua sinir ai sinir mah si siniran simkuring ngarokok Marlboro Black ku ibu dibere jarum sisiniranana daun sampe make saos daripada henteu nyawios ngancek tukang son aya ucing dina rantang cing alungan kuring sabatang lo cek si akang tukang dagang saloyong kapal udara tukang son mah ngarokok hoyong ngagaluh tara di dia ebdok parawan di peuting nyaring ti barang marojengja diputuskeun ku gabogohna kumaha sisiniranana sapatu butut lesot talina neng ulah camrutkeun bae cep ustad gantina sisiniran tah mata kudunya karena sunat teh lebeut sunat tilu siloka ai siloka mah silo lamun teu dibuka
tuh toong kolot baheula luhureun panto sok nyieun sawen dijieunna tina harupat tojoskeun kana bawang beureum tutup ku jukut palias naon eta harupat ulah getas harupateun mun ngomong tong sakama-kama abong bibir teu diwengku abong letah teu tulangan mun urang ngahina batur urang ge bakal dihina batur mun urang nyiwit batur urang ge bakal diciwit batur mun urang mitnah batur urang ge siap kudu bakal dipitnah batur matak tong nyiwit mun mung diciwit tong ngahina mun mung dihina tong ngaledek mun mung diledek harupat ya mulol nu jangkung ti mana teh raje mulol nu montok betokok bari pondok itu awak atawa drum itu teh nyokot pagar jebrod kana tarang urang jadi batu neungeul urang teh lain kahayangna bongan bibir urang dieusian ku hinaan-ana sik bawang beureum kecelak cai panon perih uteuk tongo walang taga roh pati gogodongan ulah coba-coba nganyerikeun hate batur kanyeri batur bakal napel ka awak urang sorangan matak lamun budak batur baong tong sok diomongkeun ku ibu nu baong lagi budak batur urusan naon jeung bibir ibu ieu mah tong deukeut jeung budak si eta baong bedegong si itu eureun budak urang leuwih baong kumaha ceuk itu lebok tutup ku jukut palias disebut palias teuing simbol lol deui kolot baheula syukuran disebut hamin pamali haram disebut pamali di jerona make siloka naon parawanten apan parawanten teh dicokot tina bahasa parawan ai parawan teh murni asli tidak pernah tersentuh oleh siapapun ta eta parawan bareto teuing nu ayeuna da peuting-peuting ge sok katempo ku urang matak aya nama entong aya parawanten mending ge randaten di jerona parawanten aya kembang ai kembang teh simbol ai kembang teh alat media keur sesengitan lamun jelema parawanten moal murnikeun ngaaslikeun tauhidkeun bakal silih sengitan jeung papada manusia Islam bakal kuat lamun umat Islam bisa silih bunian kana kagoreng patutan masing-masing moal aya jelema anu sampurna iwal ti rokok weh parawanten gening 7 kunaon atuh kembang nabat kudu 7 apaan cek ilmu wayang sapta mustika dharma buana teng teleng teng 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 saptanira heungah haja ngaraheueun tunuh naon sapta 7 naon mustika jimat naon dharma kahirupan naon buana alam dunia jadi manusia nu alus teh nu boga 7 jimat dina dirina mata kembang 7 tuh curug oge curug 7 langit oge sab'as samawati 7 bumi oge 7 lapis bumi aki-aki bedegong ge 7 mulut lamun geus kolot hese jodoh mandi di 7 make kembang 7 tuh nu ngalaman mah arapaleun angka 7 kunaon kolot baheula nyimpen angka 7 keren Pak sapta 7 mustika jimat dharma kahirupan buana alam dunia jadi jalma alus kudu boga 7 jimat dina dirina ngitung teh hiji nepi ka 7 hiji 2 3 4 5 genep 7 mun ku bahasa Inggris 1 2 3 4 5 6 7 mun ku Arab wahidun isnani salah satun arbaatun khamsatun tis'atun sab'atun lamun ku bahasa Sangsekerta eka dwi tri catur pancalasta sapta lamun ku bahasa kolot baheula jing guang geong tanuk uncal ngaram peol tek tek berwek genjreng matak baheula mah jang sakola sing luhur ngarahpeunteun berwek salapan jing guang geong tanuk uncal ngaram peol tek tek berwek tuh salapan genjreng 10 lamun cireng nganyuk gitu keren Pak kolot baheula kunaon kolot baheula teu ngomong hiji 2 3 4 sabab baheula mah aya bahasana ge hana caraka data sawala pajajayanga maga batanga geblus ka Jawa hono coroko doto sowolo pojojoyongo mogo botongo matak urang Jawa boga notonogoro urang Sunda boga nata nagara matak urang Sunda ngaranna A kabeh urang Jawa O kabeh matak lamun kuring hayang jadi presiden kudu ganti ngaran jadi nonogoro hono da nanagerana mah hese jadi presiden Bandungan ku ibu Soekarno O Soeharto O lol geuning Megawati 2 tahun eureun Gus Dur 2 tahun Habibie 2 tahun tanu ayeuna ge Prabowo O Joko Widodo O Bambang Yudhoyono O
matak tatang kudu totong gitu. Tapi ulah dipercaya teuing. Data praduga. Hana caraka data sawala pajajayanga maga batanga matak ngitung ge nu tadi. Eka, Dwi, Tri, Catur, Panca, Lasta, Sapta. Nah, ona tu jimat nu 7 teh kuring wani ditasih nerangkeun jimat, mun teu batur teu wani. Teu batur masuk ngacung, bujeng-bujeng 7 akang masa keresek. Sing teu naon batu ali. Nah, sing teh batu ali disebut jimat sakti. Kalau memana saktina 14 mundur sok dimanian. Sing teh naha lamun sakti make jeung dimanian ku akang gorolongkeun ka walungan palit atuh maknya aya nu sakti palit. Da lain jimat batu ali, Pak. Jimat kahirupan Sapta Mustika Dharma Buana lawal we 3 Garut naon bahasana rende berem rende hideng eta rende kayas kolen tangan eta beki hebel bekini neng lawas 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 kaedanan. Jika lain ilmunya, jika lain ilmu, jika nyanyi biasa, padahal di jero nama ilmu. Ya, ibu dak ngora mah kalah kaculang cileung nyanyi naon bieu. Mun Yosua 50 kali itu pasti apal, da sok dihibur dina Agustusan. Rende be rende aduh tumplang domplang dong empong pak dong pom pom pak bong pom bong pak tomplang domplang dong empong domplang domplang dong debak bang debak bang debang bang 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 Allah loh tuh nuhun saha ieu teh ibu ibu hajat sing sehat sing barak milik deket rezeki anggang balai jauh cocobi teh doa khusus kanu mere rende berem rende hi wartos anu sanes rende kayas kolentang taya mah nungguan kacaletot urang yuk beki hebel bekini neng lawas 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 kaedanan urang ganti naon eta cager bager bener pinter singer jujur tur tabeunghar eta cager bager bener pinter singer jujur tur tabeunghar. Oh aya nu rek ka dieu. Ayo kudu beri apal. Cager bager bener pinter singer jujur tur tabeung cager receh wah ditempo teh receh cager bager bener pinter sok lila ngitung aya duit receh lah singer jujur tur tabeunghar eta cager bager bener pinter singer jujur tur tabe aya keneh ha lila 2000-an lila. Ternyata Pak jimat nu ngaran hirup teh cager bager bener pinter singer jujur beunghar keun bae di dieu mah tong diapalkeun kan urang yakin bubar teh dia bakal ngarapalkeun bari lempang cager bager datang ka imah be nya atuh nuhun datang ka imah salaki nanya ai maneh ti mana pangaosan saha nu ceramahna nana gerhana meunang ilmu Jogja Ipongan ibu cagur bager kumaha ceuk salaki eureun isuk mengaji teh jadi gelo di dieu ngapalkeun di kitu-kitu teh di imam mah entong cager bager bener pinter singer jujur ternyata aya bahasa anu beda kunaon kolot baheula bet disumputkeun cager bager bener pinter singer jujur beungharna naha bet ku rende beureum rende hideung pan zaman dijajah aya Jepang jeung Belanda matak hakikat kolot baheula nepikeun agama
silib sindir siloka sasmita. Sasmita mah sastra nu bogana urang Sunda nata kudunya kana Sunda. Dina nyacasna kertas bodas kuring ngotretkeun kereteg ning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna. Mangsa nu pinuku ka cinta wanci nu pinuku birahi lamunna nu ngajentulir gunung-gunung belah kidul linduh ieu matak tipu sakolebat na ingetan lalakon nu karanda apa. Kamari mah ceramah teh rada anggang di Jampang Jamang Surade ngahariringkeun nu bieu meureun mustami geus tunduh juga amin. Disangkana teh waladolin. Kalimat seni urang kudu resep kana seni ngantong make teuing lamun resep teuing jadi cilaka. Ibu resep dangdut silahkan. Nada dangdut aya cengkok. Seandainya aku ta eta cengkok teh dapat bertemu Tuhan akan kutanyakan tentang dirimu. Dangdut make cengkok menang pek ngantong pahili jeung adan pi omongeun maknya ya adan jiga dangdutan hayalah sholat hayalah sholat kurumuy RW oye ngadon sarwana deh. Jadi pica capekeun Pak naha pahili tugas nu ngaos Quran tadi pun lanceuk raoseun make naon make nada ngan ulah pahili urang Sunda boga nadana nada sawer bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran nada sawer geblus kana Fatihah pi omongeun mangkana yang di tukang 80 jelema di imaman ku nada nu bieu derek-derek teh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Nah ada bubar jamaah teh atuh. Nah pahili tugas. Matak nu ngaran hirup cek urang Sunda keneh cek urang Tasik tong pahiri-hiri tampian pagirang-girang pancuran gerak cicing dina paketna masing-masing. NU pek ku cara NU, Persis pek ku cara Persis, Muhammadiyah pek ku cara Muhammadiyah, Jamaah Tablik pek ku cara Jamaah Tablik. Nu penting manusia silih hargaan kakara Islam katempo dina kamajuan. Weh ini mah gurger wae teh 11 jeung 2 tilu teu beres-beres nepi ka ayeuna nya dek tarawih teh pan cek nuji 11 cek nuji 2 tilu aya di dieu loba nu 11 loba nu 2 tilu. Ah ngawaradu loba nu henteu lara sepuh nu 11 jog pigawe ku nu 11 2 tilu pek pigawe ku nu 2 tilu naha masing-masing we atuh teh kudu riweuh lain silih geureuhkeun wae jeung batur naon eta mah 11 kumaha cik itu naon heubeul teuing 2 tilu akhirnya cek rakyat bae urang moal ke masjid. Iya ilmu teh lain alat papasehaan jeung ilmu lain alat perdebatan tapi ilmu mah alat pigaweun matak nu ngaran hirup sok garawe da urang ge bisa ngomong subhanallah gawe nama teuing urang ge bisa ngomong alhamdulillah gawe nama teuing urang ge bisa nyebut Allahu Akbar gawe nama teuing urang ge bisa nyebut la ilaha illallah gawe nama teuing pan ibu ge bisa subhanallah maha suci Gusti Allah geuning hate kotor mah dikukut batur nyen gedong nyari hulu batur meuli mobil ratug angen batur hajat beng hajat kitu kumaha sia we imeh batur meuli sawah ratug angen batur meuli mobil ke rumah sakit batur nyen pila paeh kunaon eta disiksa ku perasaan sorangan matak jelema bakal ponok umurna panyakit bakal napo keur jelema saha eta nu kotor hatena greget atuh da alus nama jelema batur nyen gedong milu ungah batur boga mobil milu tumpak batur boga sawah milu tanur batur nyeun imah milu mantuan ta eta hate nu dipika butuh teh eta nya da jelema mah geus boga takdir masing-masing nana gerhana ge tempo ku ibu eueuh merek pi ustadeun eueuh urang ge sadar ustad mah tuh pun lanceuk udeng badag gamis ngangsar sobar ngagaplek matak beda tadi ke jamaah teh wilujeng sumping cenah al mukarrom ka anjeunna mah da ka urang mah karek turun tina mobil well kuat eueuh nu assalamualaikum bieu teh rabeng ka bumi nu gaduh hajat panya urang rek minta doa lain mare tadi foto nah
iya mah baju mah sakadar cangkang. Inna akramakum indallahi atqakum, lain harta, lain bana, lain pangkat, lain jabatan, katakwaan anu dihargaan ku Allah mah bro. Aduh, matak ibu tiung sok bareng jeung takwa, bapak di kopeah bareng jeung takwa, di kopeah munian sirah, gerabunian eusi sirah, ulah di karopeah tapi pasea wae, sirah di bunian eusi sirah henteu. Aduh, genah aya loba aya ceramah loba nu ungeuk teh genah. Ayeuna ibu di jilbab tuluykeun ngan kudu bareng jeung takwa mah eusina batin. Mun ibu di jilbab munian gerabunian panona ceulina bibirna, na teu era jilbab gede kana gosip beuki, na teu era jilbab badak ngocobrot ngomongkeun batur, na teu era jilbab badak tapi papolotot ka salaki. Jilbab nu mana nu keur diparake lur? Waduh, tempo bapak-bapak ngareut ka ibu lebok tah. Berarti nu coplok teh adalah takwa na. Jelema salat cantang tu takwa, jelema zakat cantang tu takwa, ibadah haji ge cantang tu takwa. Ingking ibadah haji 45 juta balik ti ditu eueuh nu nyebut haji ngaku sorangan haji kumaha sia we ah. Leres apa? Nah ari urang bet hayang diaku wae hirup teh. Bener? Lalu budak tetangga Pak Haji tah euy beres 10.000. Budak tetangga nu kadua Pak Haji 20.000. Ari budak tetangga meureun keureplu bersihin haji 200 dibayar kontan. Ingking ibadah haji kabeak-beak duit 45 juta ngan sakadar hayang menang gelar haji keur nanaon. Aduh. Jelema sedekah nah geus takwa teuing. Mana bukti? Eta lamun barang beres hayang dipoto. Cepret foto alhamdulillah parenteu santunan. Kapakir jeung ka miskin, bari si miskin ditagogeun dina Facebook ngawiwirang batur imeh teh. Mana takwa teh? Dan nu ngaran takwa mah nyumput teu katempo, hanya dirina jeung Allahna di dinya tempat takwana. Well. Jalma salat nah bareng jeung takwa teuing. Alus bacaan salat kudu alus ucapan saenggeus salat. Pan urang mah karek alus bacaan salat geuning loba dulur nyeri hate ku bibir urang, berarti karek alus bacaan can alus dina ucapan. Bener? Ruku subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ceuk nu belah dieu subhana rabbiyal azim wa bihamdihi keun we. Tanu gelo mah nu katilu subhana rabbiyal azim abdi mah teu make wa bihamdihi. Sia teh mah kacau. Init ibu ka Jepang gaman ruku naon sahanapeun kasaluhureun ngajenan matak di Jepang mah kali kata garobae hai. Ternyata ruku teh bisa ngajenan batur Pak. Bener? Aral atuh da. Tuluy dina salat aya assalamualaikum ka katuhu, assalamualaikum ka kenca, katuhu simbol ka alusan, kenca simbol ka gorengan. Kanu alus doakeun alus, nu goreng ka urang ge anger ngadoa mah kudu bisa. Ibu dihina batur direk batur dipeta batur doakeun sing alus ya Allah paparin hidayah kanggo anjeunna bilih dosa dicana ka akhirat kitu atuh ngadoa teh masing buruk bibirna. Parah eusi doa teh. Beletuk ibu boga salaki dregdeg salaki ibu beger doakeun sing alus. Sanajan salaki beger ya Allah caroge abdi keur kagoda kuranda anak dua. Ayeuna nuju ameng memotoran sing salamet lahir batin dunia jeung akhirat. Oh. Nu aya ge lain eta lain komo kapanggih salaki beger doana ge beak atuh mun memotoran sing tabrakan paur mun keur di hotel si grug-grug hotelna sing gempa paduli pondok umur oge gablek salaki kitu patut mah salat nu mana atuh nu keur dipigawe. Assalamualaikum ka katuhu, assalamualaikum ka kenca. Katuhu simbol kealusan, kenca teh simbol kagorengan. Saha nu geus mampu kitu? Nabi Muhammad. Jahat sekalipun, rujit sekalipun, ngewa sekalipun, geura toong ku ibu, Nabi teu pernah malikeun ku karujitna. Pan aya hiji sejarah rek indit ka masjid aya nu nyeblok pan di saya blok ku teh onta. Nabi mangahuleng uih deui ka rorompokna. Ditanya ku Siti Khadijah, ya Rasul naha uih deui aya nu nyeblok? Kunaon ku teh onta kumaha ceuk Siti Khadijah ibak deui we. Dalam mun tumiba ka salaki ibu moal kitu. Kunaon Kang balik deui teu ka masjid aya nu nyeblok. Kunaon cai kolomeran kusaha ku Karang Taruna tuh bedog kadek jelema kitu mah. Ieu
Nabi mah tilu balikan diseblok keneh ka opat balikan cici ngahuleung heula noong jelema nah heueuh nu nyeblok. Datang ke masjid ditanya ku Abu Bakar, ya Rasul kunaon telat? Nya telat teu bebeja. Coba bapak anu nyeblok DKM nanya kunaon kamari telat? Da moal jeung calawak atuh anu nyeblok oi kumaha ceuk DKM serang oi geluwet teh ka itu nanti. Geus kacau hirup urang. Matak hirup urang mah innallaha ma'ana, hirup teh kudu bareng jeung Allah, rata-rata mah teu bareng jeung Allah, barengna jeung hawa nafsu. Salat cantang tu jeung Allah, zakat cantang tu jeung Allah, ibadah haji cantang tu jeung Allah, ceramah jeung pangajian ge cantang tu jeung Allah. Mana Allah dina diri urang teh geuning, nu aya teh nafsu wungkul. Well. Bener. Ngeus salat ge bebeja ka batur, penting mah tahajud buat asa khusyuk teh. Ini rarujiat. Geuleuh atuh da. Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah Rabbul Alamin nu mangaranan saantero alam. Buktikeun dina gawe. Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah berarti hirup ulah asa kapuji da puji mah nu Gusti. Tuh. Da simpel atuh pahirup teh. Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah. Ternyata kabeh puji anu Allah manusia mah teu boga hak pikeun disanjung, teu boga hak pikeun dipuja. Mata kuring disebut al-mukarram muringkak bulu punu. Al-mukarram nana gerhana jeung sadar salat subuh ge sok kaberangan. Rabbul Alamin nu mangeranan saantero alam, nu ngadidik, anu ngatik, nu ngajaga, nu ngariksa disebut Rabb. Ta ibu teh diciptakeun teh ku Allah, dipiara ge ku Allah. Sapanjang urang boga Allah tong keung hirup sangsara. Bulu panon geus alus teu narima kana ciptaan Allah panjangan. Atuh beunta teh kuat jiga nu tunuh. Balik ti dieu mau motor ti kusruk. Nah bulu panon nutup ku angin. Nyao ah. Halus geus alus krok. Ganti ku patlot, balik ti dieu pasea jeung salaki leungit hiji. Nama ge jeung ngaririweuh maneh. Kulit hidung hayang glowing, meuli skincare. Ngaririweuh diri. Da kajeun di glowing ai takdirna menangkeun Udin mah anger jeung Udin. Moal matak menangkeun anak gerhana atuh. Matak hirup nu alus adalah jelema nu narimakeun. Tong sok lalajo kana kagoreng patutan batur, bongkar awak urang. Matak paingan cek orang tasawuf, pertemuan paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan paling indah ketika aku bertemu dengan diriku. Taroskeun ka Pak Ustad, man aropa nafsahu pakod aropa robahu, ngan dijabarkeun ku tasawuf. Jadi kitu gerawawuh kana diri sorangan ngarawawuh jeung Allah. Kunaon ai urang teu wawuh jeung Allah, da urang mah wawuhna jeung kagorengan batur. Tekor batur goreng omongkeun. Omor masjid atuh oi. Nyieun masjid teh kalah jiga pasaran dijieun tamu ngeusiantara. Kumaha cik itu? Maneh ayeuna ka masjid teh baheula mah gapleh jeung aing sarua. Tong sok ngukur kagoreng patutan batur. Hakikat nama urang ge kadang-kadang lebih goreng batan. Sedih atuh da. Mata hirup hayang senang narimakeun. Ta ieu hajat modal badag gitu. Ratusan juta pakai hajat kieu. Asli keun. Da aya mun eueuh entong tong kigiwan. Hayang cenah urang ge hayang nurutan hajat jiga si ece itu. Aya duit teu boga. Bajidor tabuh, wayang golek tabuh, segala ditabuh, beres hajat, milu joget, 2 poe geus hajat, jebleh di masjid. Pas ditanya, kunaon ceurik kieu cenah takdir teh beres hajat loba hutang, lain takdir eta mah lebok ka hayang. Matak jelema beunghar paingan hese tenang, naha ka hayangna salaput sirah. Geus boga gedong hiji nyieun deui hayang 2. Geus 2 hayang 3, mobil hiji hayang 2, geus 2 hayang 3, kongkorong 40 hayang 50. Heueuh katempo senang nama mobil 2, imah 2, ngan jangar hulu. Nah sertifikat di bank kabeh atuh. Coba nu sangsara, pan judulna ge nu sangsara mah narimakeun. Barang dahar, jonge, jotang, babedotan, pucuk sintrong, leunca, takokak digares, jag-jag eta. Nah narima we. Coba nu beunghar kudu aya 4 sehat 5 sempurna, kagenep kudu aya cuci mulut, apal beureum, apal hejo. Sakali ngahuap ratusan ribu, geuning setruk. Matak judul hirup mah narimakeun. Judul hirup mah bener. Tuh.
seni tah sendil mata kolot baheula mah dakwahna teh ngaliwatan budaya ngaliwatan seni di urang aya nu ceramah lewat seni saha Roma Irama mah dakwahna teh make nada diteun kuring boga tetangga cing teh ibu mah pangaosan tara ngaji henteu maca sholawat boro-boro tapi soleh ibu mah cinta ka salaki teh ya cenah teu kudu ka masjid ngadengekeun oma ge nyanyi ge soleh nah cing teh naon judulna istri solihah nah cing teh ceramah cinta kumaha ibu hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam setiap kesusahan selalu jadi hiburan apa orang Tasik Roma Irama udah cek tetangga nage oma magis takdirna jadi penyanyi matak baheula lagi gitu jetot ti tajong teh aduh kalau mun ibu mah jetot ti tajong teh aduh mun bapak nitah nyangu gera nyangu geus burit da Roma malen gitu gera nyangu geus burit pameureun teuing da teu nyaho ngarang we ngarang cerita meren aduh tah anu paling ngeunah boga salaki mah ka ustad nah ustad mah sabar umi tos nyangu teu acan abi wios urang puasa we matak begung teh talamun barudak banser dai banser mah pan disiplin jiga polisi jeung TNI matak nitah nyanungeng hoak geura nyangu kumacek pemajikan siap 86 pandari ustad manteu tuh dakwah ngaliwatan nyanyi jadi menang pek bae nah teuing pek dan nu teu meunang mah pahili tugas adan juga dangdut diomongeun nu ngaji ge pahili jeung karawitan bisa sapekeun A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Raos teh make nada. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan pahili jeung karawitan. Beletuk teh kaituna. Saupami hantelepat urang kantos tepang kumacek jamaah nu gelo pahili pak mata hirup cek urang Tasik keneh tong pahiri-hiri tampian pagirang-girang pan heuh eta maksudna ya mau dihili-hili teh ya bu ibu hirup boga kahayang teh hayang naon hayang salamet dunya anu bener teh teuing da urang mah teu percaya kana kahayang ibu aing ngaran-ngaran kahayang teh butuh jawaban gede kahayang teh dijawab itu ngawadul hayang beunghar daek usaha hayang beunghar cicing wae eta mah ngalamun beunghar hayang pinter leukeun diajar hayang pinter cicing wae di imah deuk pinter datang ti mana aya usaha atuh hirup manusia teh nya tak ibu hayang salamet dunya akhirat naon ikhtiarna usahana salametkeun panon kudu tawado ceuli tong resep gosip bibir tong cobrot ngomongkeun batur ngalengkah tong kana salah di dunya dipikanyaah di akhirat disadiakeun kahadean bongan teu teuneunan ibu di alam dunya nyeng celengan kaalusan keur akhirat ieu ari di dunya jiga nu heueuh hayang salamet dunya akhirat ai panon popolotot bibir ngomongkeun batur kana ceuli gosip wae ngalengkah kana salah boro-boro akhirat di dunya ge dicekek batur. Jadi butuh jawaban mun ibu hayang salamet dunya akhirat jawabanana lain engke ayeuna lain engke di akhirat da di akhirat mah lain tempat nyieun kahadean tapi tempat nyokot kahadean ti saha nyokotna ti Allah matak sabalikna jelema nu sok barang bere lain mere tapi keur nyokot
Ibu mere ka fakir miskin, ibu teh lain mere keur nyokot naon, nyokot kahadean, di mana cukang lantarana aya jelema miskin bere ku urang duitna, bere beasna. Sabenerna ibu keur nyokot kahadean ti Allah taala. Matak Allah nyiptakeun kahadean di akhirat keur jelema nu daek barang bere, artina geura cokot eta kahadean ti Allah ku cara barang bere. Oi hade hayang pedit dikukut. Aral. Ieu pun lanceuk. Pandit nyepitan. Ibu boga budak hayang naon ka budak. Hayang boga budak soleh, da budak mah geus soleh. Nu acan soleh mah ieu tah. Da budak mah geus soleh, ngadat bere duit 1000 perak, beli init ka warung, meuli kurupuk, cager. Coba indungna ngadat bere duit 100 perak, mau teu ngepret teh. Heeh nya. Hayang boga budak nu soleh, geus soleh budak. Malahan dosana ge teu ditimbang ku Allah, nah saking ku soleh. Tanu teu soleh mah urang geus jebrog kieu ieu. Geus loba teuing kabeung berat. Ya Bu. Budak mah geus soleh sampurna. Dikandung ku nu ngaran indung 8 bulan lilana, 8 bulan 10 poe. Ripuh ngandung, ripuh. Nang kuban sok sieun bitu nyangigir sok sieun bahe nang karak sidikan eungap. Deuk teu eungap kumaha orok karek 4 bulan babungok bapa geus ena lalangit atuh. Menerkeun kenteng. Da kuring mah porno mah henteu, da budak moal ngarti ngangke balik nanya, "Mamah bener cek Ustad, naon nyai? Abdi keur 4 bulan Bapak menerkeun kenteng." "Heueuh we kitu Ibu." Nah ibu seuseurean, apan pengalaman ibu? 8 bulan 10 poe dina jero kandungan. Cek bahasa Sunda, sabulan ngaherang, 2 bulan gumidang, 3 bulan gumulung, 4 bulan mangrupa, 5 bulan usik, 6 bulan malik, 7 bulan maju kolot, 8 bulan ngora deui, 8 bulan sangkoceak sang gudubrag. Ripuh ngadong teh 4 bulan dina jero patuangan, jodoh pati bagja cilaka geus ditiupkeun, alastu birobikum qalu bala sahidna. Nah anjeun nyaksi yen kami pangeran anjeun, qalu bala sahidna, laras ya Allah anjeun adalah pangeran abdi sadaya. Ceuk jalma anu cicing jeung wahyu, matak hirup di alam dunia geura cicing jeung wahyu lain jeung nafsu. Ibu rumah tangga bareng jeung nafsu, hiji jadi rumah tangga abut-abutan, 2 jadi rana ngora-ngora, katilu budak jadi korban. Saking ku nafsu ka salaki tega nepi ka ngaran 1 dikaluarkeun si bagongnya eta ka salaki. Untung salaki pinter, naon maneh nyebut bagong berarti sapepeting aing hees jeung bikangna. Kumaha ceuk anak, "Mamah bagong, Bapak bagong, ari abdi anak begu jang." Ragrag talak harita keneh. Nafsu. Coba bareng jeung wahyu, ibu amak ka salaki, amak pek bae ngan kudu jeung wahyu wirid. Amak kasalaki subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, amak keneh yasin. Apaan salaki itu jugnya ngarep ka ibu nu dibaca ayat kursi, nah dianggap kasurupan. Gebro duit 2 juta, kumaha ceuk ibu jawab sadaqallahul adzim. Jadi fungsina wahyu teh adalah mah perhawa nafsu. Dagus miftah ge kacaletot eta teh ku nafsu atuh. Ya Bu, ngan ulah diomongkeun wae. Nah, apaan cara Allah ngangkat derajat tukang es? Pan tukang es mah per hari ini geus menang 500 juta. Asli umroh ongkoh, duit ongkoh, Prabowo barang bere, Deddy Mulyadi barang bere, gubernur anyar, nu beunghar barang bere. Lol tukang dagang, heuh abdi ge datang ka dieu teh ngarah kacaletot na gerhana moal. Matak abdi tadi aya tukang dagang tara nempo teh sieun urang. Moal kacaletot Sok teraskeun dagangna Pak, sok. Peseran Ibu. Karunya wow, tuh cara Allah ngangkat derajat manusia samenit Pak, babarieun. Cara Allah ngaragrageun derajat manusia sadetik Pak. Matak urang teh hirup teh aya nu ngatur, matak hirup kudu iatna ati-ati taliti ileug talinge. Naha a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Abdi nyalindung tina godaan setan anu dilaknat. Naha da setan mah asup wae atuh. Nu daek digoda ku daekna, nu kedul digoda ku kedulna. Nu daek pangaosan digoda ku daekna, jadi asa aing pang ahlina. Anu kedul digoda ku kedulna, jadi mumuul pangajianana. Duanana ge keur kagara roda. Matak hirup manusia mah nu bareng jeung Allah we. Bener. Ayang budak soleh lalakona atuh 8 bulan dikandung hese ibu capelung seripuh tunuh matak bapak kudu ngarasakeun ge
salapan bulan borosot budak kadunya anu 3 bulan anu 3 kilo geuning budak teh cek bapak teh ya pira ge ngiram alah eta bapak nyebut pira pecakan kalapa gemol 3 kilo salapan bulan mau teu potong cangkeng teu percaya sujud gubug macul bawa gitu mata kerasa jeung rumasa hirup mah rasa jeung rumasa ibu ngiram teh boga rasa tak bapak kudu boga ngarumasakeun maneh karunya ieu pamajikan eukeur ngiram capelung sek mah wayahna entong ka mana-mana cicing we di bumi hoyong naon tinggal ngomong ka bapak kitu lalaki alus mah kitu tah lain ieu mah pamajikan keur ngiram beger sia eta mah cicing ulah kasiniran ripuh nganung teh ibu hese keluar pembukaan hiji pembukaan 2 pembukaan 3 maklum darah heuheujunan harita keneh moal keluar tanya bidan engke pembukaan 8 ka 8 kakara sok heujeunkeun kakara ngaborosot ieu mah geus musial cenah karek pembukaan 3 geus heuheujunan moal keluar prot teh pecah ketuban maruk teu jangar kana sirah jangarna beak dikarep ngajarag-jarag sakedek kieu atuh tah kesang teh tinggal bapak-bapak kadon kieu olohok palebah ngadongengkeun teh nya kitu dateng ngarasakeun bapak mah hese keluar wae bawa ke rumah sakit kahandapna dibius sapotong ibu culang cileung cokot gunting ku dokter digunting krek tinggal bapak nyebutkeun krek ibu kat coba nu luhur panggung kieu we nah dateng ngarasakeun ngeus digunting budak dikaluarkeun balik kaluarkeun kual-kual di jerona dibersihan darahna lalakon perjuangan inung ka anak tah borosot budak kadunya gubrageun dina dadana nya bu ngeus teh kitu dokter nyokot jarum geuning asupkeun kana bola anu ngahiji jeung kulit kaput jadi aya 2 makhluk nu dibelaan ku ibu kunaon digunting melaan anak kunaon dikaput melaan bapak tah matak pahlawan di alam dunia anu sajati ieu ibu-ibu matak ibu-ibu dek bawel antep pak naha karipuhna kacapena moal bisa digantian ku bapak keun we keun bae bawel mah hitung-hitung curhat we dar bapak curhat ke kuring sedih aing misalna kanu bawel teh entong tong sedih nah digantian kuno pego mah leuwih riweuh kalung kana nu bawel teu kudu meuli TV teu kudu meuli radio tinggal toel we bujurna tememem anggap we keur aja film drakor bapak nu kudu bisa narimakeun nah ieu pahlawan kuat asa menang ieu nu dibelaan teh anak patuangan sakieu hadena keur parawan pelenung 8 bulan baheula mah keur parawan matak ti Gusur Kutu jika liga simeut ti soledat cak-cak baheula ayeuna coba cak-cak tewak teuneun beuteung ibu cicing we nah geus beberhilan ku saha ibu diruksak ku anak ridho ibu ridho bener raga hampir papisah jeung nyawa maut pingaranneunana melaan saha melaan anak aya teu anak nepi ka raga hampir papisah jeung nyawa melaan kolot beah oh matak teangan cinta sejati nu sabenerna ternyata aya dina 3 perkara hiji cinta sejati teh ma'rifatullah Allah ka makhlukna ku cara wawuh urang ka Allah 2 ma'rifatun nabi cinta nabi ka umatna ku cara urang wawuh kana akhlak nabina 3 ma'rifatul walidaini cinta sejati teh inung bapa kanu jadi anakna teangan 3 tah cinta sejati mah Allah ka makhluk nabi ka umat inung bapa ka anak sugan kabogoh jeung kabogoh waradul wongkul isuk-isuk loba nanya kamu udah makan belum budak awewe gampang-gampang urahan ih kamu perhatian banget sama aku kirim beas udin lain loba tatanya dadahar teh kudu ku sangu puting-puting loba nanya kamu udah tidur belum logika paenkeun matak ngabalas ge berarti acan nah cinta jadi boloho enit-enitan piknik mawa motor kok di jalan ada lampu merah kenapa gitu aku pengennya lampu hijau
Kenapa? Karena aku tidak mau berhenti mencintai kamu. Hayang ongkek ngadengan lagi. Komo budak awewe ayeuna gampang kagoda ku bibir lalaki dirayu engke keur aa ayeuna keur aa reuneuh keneng reuneuh moga jeung engke keur aa ayeuna keur aa sapanjang akad nikah terjadi ulah waka mikeun kahormatan kanu jadi lalaki weh geus melenung masaha nu wirang kolot tah itu ibu-ibu Pak bari nyiwit anakna kadenge teu itu nu tengah itu budakna rada baeud itu. Cinta sejati teh Allah ka makhluk sagelo-gelona urang sabejad-bejada urang satebalik-tebalikna urang teu salat teu zakat teu saum teu sagala rupa Allah mah da malaikat mah geus gregeteun hayang nyebut nyawa ibu asli malaikat mah lamun teu dicarek ku Allah geus hayang gregeteun tapi ku Allah teh ulah malaikat naha can waktuna kami manungguan tobatna itulah cinta sejati ya Bu asli kedua nabi ka umat otak urang teh kudu kumaha atuh cinta ka nabi nah da teu ngabodor kumaha urang mika cinta nabi kumaha urang nabi cinta ka umat ayeuna umat kudu cinta ka nabi kumaha carana bisa jadi ku eta terus deui atuh mi conto kana pan anu cinta ngaranna ge cinta dititah ge ngagugu mah ditiung teh kudu make cadar tempo nu keur cinta dicadar putus dibuka deui sedih cicing atuh sia reungit meni riweuh teh kuat celepot aduh maneh meni riweuh teh aing mah geus lain bujang teh riweuh deui wah manya glowing lalaki maneh teh manya aya lalaki glowing atau kudu kieu urang maneh Sararudi tuh Allah ka makhluk nabi ka umat urang cinta ka nabi ku ngabuktikeun akhlak nabi kudu aya di awak urang asli eta sok toong ilmu rumah tangga nabi wah ngadidik budakna enjing sun kening bray Siti Khadijah muka aya naon ya Rasul geura netepan Hasan digigir hayu urang netepan tuh mere contoh ka incu tah ayeuna bapak pernah teu ibu sun kening subuh-subuh bae entong kagok cobaan ke bapak subuh kumaha ceuk ibu ya aya pangabutuh maneh mah ngadon kacau Nabi wangsul ti masjid meureun kitu we Nabi teh jeung balad-baladna jeung sahabat ngawangkong nyawe kawengian Siti Khadijah kapeureman keketrok Nabi teh kana panto trok assalamualaikum teu dibukakeun tulak panto kumaha ceuk Nabi mah teu ngagedor panto teu nukel janela ngagoler di panyaweran tibra Nabi tibra nama jeung tibra mukhlisina lahudin ikhlas ngajalankeun agamana subuh-subuh Siti Khadijah gugah dibukakeun pantona ka tempo Nabi dina panyaweran pansun kening naha asa dosa kumaha ceuk Nabi aya naon ya Khadijah ya Rasul hapunten abdi kapeureman kumaha ceuk Nabi abdi nu kudu minta hampura naha mah jeung minta hampura kawengian wangsul duanana ge salah Pak Nabi salahna peuting teuing Siti Khadijah salahna tibra teuing duanana salah narimakeun kana kasalahan jadi bener matak rumus bener adalah jelema nu salah narima kana salah bener tapi jelema salah teu narima kana salah kadon gagah jadi salah bener ya jelema salah narima kana salah bener jelema bener ngaku bener salah moal aya nu pang bener tah na gerhana jadi salah sombong coba nu salah rumaos we abdi malepat ta eta nu bener atak lamun ibu nyieun kasalahan geuwat narimakeun lain nyangangang wae teuing aduh Nabi ka umat katilu indung bapak ka anak matak hakikat nu ngaran hirup kade
sakeclak cimata inung murag kana pipina nyeri hate ku kalakuan anakna maka hirup teuneut paeh teu hos kahanap teu akaran kalur teu sirungan naon sababna dagang ukur jadi hutang tani ukur jadi daki bongan kolot nyeri hate nepi ka nyurujud cai panun ku kalakuan awak urang matak paingan nikmat salat teu karasa nikmat tahajud teu karasa nikmat agama teu karasa aya nu ngahalangan hareupeun Allah taala dosa ka mana dosa ka inung jeung dosa kanu jadi bapa bener. Ibu baheula keur leutik minta duit ka kolot teu mere kunaon ku teu boga ayeuna ibu geus boga duit hayang mere ka kolot ibu ceurik kunaon make jeung ceurik kolot teh geus eueuh geus rup ku padung rap ku lemah katuruban taneuh beureum ngoceak maratan jagat ngajerit parata langit ukur tutunggul anu ngajentul di leuhur kubur matak lamun deuk harade ka kolot ayeuna mungpang meumpeng eukeur aya perhatikeun bajuna tanya ka hayangna naon karesepna jamin ku anak maka Allah nu bakal ngajamin rezekina anak lamun pedit kanu jadi kolot Allah ge hampura Pak bakal nahan milikeun anak bongan hartana teu dipake eukeur kolot weh mata kuring mah mun rek enit-enitan minta doa teh ka kolot rek ka mana cenah maneh ka Tasik cing teh Pak doakeun nya abdi oh cenah doakeun ku apa sing hasil tuh tempo tah lamun ieu teh tukang soon meureun deuk digawe teh teu minta doa heula mata ngajentul teh tadi teu hasil pun biang pun bapak sok tuang di restoran meuli sate 20 nah dan dituang mangan 2 18 dibawa ka imah keur saha keur kuring nah cing teh abah mah tuang di restoran tapi nuang sate ngan 2 ingat ka maneh tuh kolot matak abdi ge di dieu Pak Hajat moal tuang ingat ka kolot pun biang pun bapak meuli sate 20 nu dituang 2 ingat ka anak tak abdi ge di dieu biheung tuang ingat ka kolot dan kita bakal nanya geus dahar maneh jang parantos di mana di nu hajat jeung naon kitu we Pak jeung dagang jeung daging nah tega kuat teu mawa tuh deuk kumaha coba matak abdi mah moal di dahar di dieu deuk dibawa ingat ka kolot terus pun biang jeung pun bapak sok enit-enitan jang mana hayang dikirim naon ku emak abdi jelema sarakah goyobod comro misro nah ada kolot teh bener meuli goyobod comro misro dibikeun kanu jadi anak abdi teh inget karena dongeng eta ayeuna mah geus meujeuh kuring 40 tahun pun bapak 80 geus meujeuh kuring mulang tarima ka kolot matak deuk init-initan teh Pak hoyong dikintu naon ku abdi entong naha bakal balik subuh maneh teh Indomaret tutup Alfamart tutup ngan lamun keukeuh maneh hayang mere ka kolot sadiberena kuno hajat cing teh arek cau Pak wah cenah cau Tasik mah moal teu galede tapunten nu leutik mah tong diasupkeun cing teh arek ranginang ranginang Tasik mah moal teu seungit tarasi cing teh arek teng komo we wajid heuh isuk di dahareun ge jam 10 beurang jeung cai enteh mangkana geus diomongkeun lamun eueuh piomongeun ampura Bu Hajat Ibu Hajat lain nyeniran sakadar ngingetan nah al jannatu tahta alal aqdam surga di bawah telapak kaki matak rumah sakeun geus sok goreng patut ka kolot hohoak sesentak kolot urang ngalahirkeun nyeri perjuangan lalakon nepi ka paeh poso nyawa hampir papisah jeung nyeraga hampura Pak nyeri na eta mah masih keneh ibu nyeri ngalahirkeun nyeri tapi geuning loba kolot anu boga 7 boga 5 berarti nyeri kagantian aya hiji ka nyeri nu moal kagantian budak geus gede hohoak sesentak kana jadi kolot dititah tara ngagugu ku kolot tah eta kolot mah leuwih nyeri tibatan ngalahirkeunana lain wel-welan mikir matak budak soleh simpulkeun hijin wawuh ka Allah ku cara ibadah 2 wawuh ka Nabi ku cara miconto akhlak 3 wawuh ka inung bapa ku cara hade kanu jadi kolot ibu geblus rumah tangga balik sosoranganan teu jeung salakina kolot awewe nu pangheulana kunaon nyai maneh balik teu jeung salaki ceurik geuning ibu teh ditangkep ku nu ngaran indung hatur punten hatur punten pangarsa aduh pangarsa meni era disebut pangarsa sejatu mareos kumaha hukumna anak nganyerikeun ka ibu ramana dugikeun ka nangis nyeri hate gara-gara waris
Jawabanana mengeus tong diperbutkeun bab warisan mah moal aya jelema beunghar ku warisan demi Allah tah. Nepi ka dulur teu akur ejeng dulur marebutkeun warisan nanaonan da harta dipaseakeun bari harta ditinggalkeun. Bener Bu? Keur naon paseaku harta bari harta ditinggalkeun sakeclak cimata inung murag kana pipina nyeri hate kau kalakuan anakna boro-boro surga dunia surga akhirat ge moal dibikeun. Sabab Allah geus nitipkeun al jannatu tahta alal aqdam, surga di bawah telapak kaki ibu. Ngahaturkeun tina baleranana ngan hiji geus. Sok aya deui. Pamajikan balik cek inung nyai kunaon maneh balik ngan sorangan teu jeung salaki pasea mak kumaha cek inung yap nyai anak king ka dieu maneh balik ti emak asal ti emak balik ke kudu ka emak tong balik ka salian ti emak kolot ka anak nepi ka kitu. Kadar eta budak bisi salaki maneh geus teu bogoheunkeun bae ku emak diasuh nya kolot mah. Bener Bu? Ibu geus rumah tangga kolot mah nganjang ka ibu lain hayang dibere ditoongan padaringan bisi kosong beasna nyai nyokot di imah-imah aya sakarung. Boga keur jajan eta kolot nepi ka merhatikeun tuluy ka anak. Anak mah geus boga anak geus boga pamajikan eureun merhatikeun kolotnya. Mata mun aya salaki sok barang bere ka inung kudu atoh ibu teh. Aa naha gaji teh tina 5 juta ngan 4 juta setengah dibikeun ka si emak sujud syukur alhamdulillah aa soleh geuning aa teh ngan teuing aya nu kitu. Naha gaji 5 juta ngan nya 45 dibikeun ka indung molor jeung itu power eta. Kudu atoh lamun salaki barang bere ka indungna ka bapana kudu atoh ibu boga surga di salakina maka salaki boga surga di indung bapana ridallahu fi ridha walidain wasutullahi fi sutil wali. Mana tukang dagang teh ka dieu? Gede. Yang nyaho. Sedih. Aduh. Aduh. Oh cicing. Kalem rek dihitung heula. Oh, 3, 4. Cicing. 5. Naon nama meuli? Sabaraha urang ieu teh? Moal meuli rek mere. Canak dewe barangna mah canak. Bunghak abdi haben nginum wae. Ya. Sok nu atos munur. Urang mah sieun kaca letot. Paur. 1, 2. Oh. Ngarah sakieu teh tang kukurling. Sok Kang nya. Tuh. Amin. Kala bisi kurang deui. Tuh. Dikasirieun. Tah ya mana 100 jadi duaan-duaannya. Tah akang jeung ieu sok kade ulah perebut warisan. Ya jeung ieu tah. Akang jeung ieu tanya. Akang jeung ieu tah sok bisi anu kurang. Oke lah tah akang jeung eta. Sok. Kade mun teu kabagian tong amek. Sabaraha urang deui? 20, 30, 40, 50. Sebar orang deui. 1, 2, 3. Ya. Aing rugi banar sok koopatan lah. Atos nya nuhun. Duh, sesalaman deui. Nya sok sing sarehat salam baktos ka keluarganya. Nuhun. Ti Tasik Akang. Oh Tasik. Oh salam baktosnya ke keluarga. Aing. Ya. Bere batur nya. Stop. Bereng teh aya 5 deui balik ingat. Aduh, sudah. Alhamdulillah penting ieu teu kaca letot. Hadirin kaum muslimin ngeusan ananda urang nu cara mana kumaha urang penting. Kudu riweuh. Catat ku ibu budak soleh teh nu hade ka indung, nu hade ka bapa, hade ka nabi, hade ka Allah. Hade ka Allah ku cara ibadah,
hade ka nabi ku cara akhlak, hade ka inung bapak ku cara inget kana jasa nu jadi kolotna. Hadirin kaum muslimin sakit nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jembar si hampurana paralun anu kasuhun meninggalih nu dipamri hampura anu kateda luhur saur teka ukur sabda nu teka ungang-ungang billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.